di zaman Kangjeng aya hiji jelema ngaranna Sa'labah bin Hatib, urang Ansor, sahabat kedua ya, sahabat Muhajirin aya sahabat Ansor. Kamari urang ke Mekah teh negara kelahiran Kangjeng. Mekah negara kelahiran Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Mekah negara kelahiran Sayyidina Umar. Mekah negara kelahiran Sayyidina Utsman. Mekah negara kelahiran Sayyidina Ali. Hijrah ke Madinah Muhajirin ngaranna. Nu di Madinah ngaranna sahabat Ansor. Ieu diantarana Sa'labah bin Hatib orang Madinah. Eta kisah Sa'labah teh Masya Allah getol jasa ka masjidna berjamaah. Ngintil Kangjeng Nabi ku getol-getol na kisah Sa'labah ka masjid boga julukan anak hamamatil masjid. Hamamatnya manut japati, jadi boga julukan japati masjid. Kulantarannya nama terus bae milu jeung Kangjeng Nabi berjamaah teh pohara mulaziman li masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hebat kita ngan susah tapi getol ka masjid. Ya Allah, cuman Kangjeng kaget. Kekagetan Kangjeng teh di mana-mana beres salat assalamualaikum nya nama tilok wiridan gegeraan nangtung haju balik Sa'labah. Diperhatikan ku Kangjeng Nabi yasraul khuruja minal masjid akibat sholah, asal beres assalamualaikum nangtung balik. Cek Kangjeng teh i getol-getol lamangan tilok wiridan. Tak aya bae ucapan ulama mantarokal wirda bahwa monyet. Cuman nu teruk wiridan monyet teh. Kirdun teh. Lamun aya Ki Haji tilok wiridan atuh haji monyet teh. Lamun aya kolot tilok wiridan atuh kolot monyet. Bahkan rajana mun aya ustad tilok wiridan atuh ustad monyet sarua. Tuh. Nah, iya ku Kangjeng ditanya, faqala Rasulullah. Si Kangjeng malaka taf'alu fa'lal munafikin. Sa'labah, kunaon mah boga pagawean teh kos pagawean munafik bae. Kita mah munafikin kos kitu mah. Salat angtung pulang, kunaon? Ampura Gusti Rasul. Ai gitu. Ini iftaqartu. Kaulah mah susah jelema fakir wali merati saubun ajiu bil shalah. Abdi boga samping hiji-hijina. Geus lamun ku abdi dipake pamajikan sataranjang di ditu geus abdi gegeraan. Balik ka imam maksudna lain rek naon samping abdi engke dipake ku manehna jang salat. Itu Gusti Rasul. Oh. Mentak padullah ali padullah yus'a fi rizki. Gusti Rasul pangdoakeun atuh supaya dijembarkeun rezeki abdi. Tang doakeun ulah datang ka susah teh lain lalagan susah. Boga samping hiji-hijina. Kula make majikan sataranjang. Majikan make kula sataranjang. Kadang-kadang mah duanana sataranjang. Teu kudu dicaritakeun tah mah. Ieu Gusti
padullaha aya syi'at rezeki doakeun supaya Allah ngajembarkeun rezeki abdi pamenta salabah seperti eta kakangjeng cakangjeng teh we hakaya salabah silakan maneh mah make jeung hayang jembar rezeki hayang loba harta qalilun tu'addi syukra khairun min katsirin la tutiku harta saeutik anu anjeun bisa mensyukuri harta anu saeutik leuwih bagus tibatan loba anjeun teu kuat bisa loba tapi teu kuat jang naon maningan saeutik bersyukur eta nu leuwih bagus baca kangjeng teh dinasehatan ku kangjeng geus urang bersyukur ke Allah sadibarena ku Allah saeutik bisa syukur khairun min katsirin la tutiku leuwih bagus tibatan loba urang teu syukuran teu kuat mawa loba jelema anu keur susah mah ibadahna getol ka Gusti Allah barang geus sugih mah teu bisa ibadah tah eta ngaranna teu bisa mawa harta loba jelema keur jadi santri mah hebat ibadahna barang jadi kiai ku ari ancul-anculan jadi DPR eta mah ngaranna teu bersyukur kufur lain dipakai ibadah dipakai ancur-ancuran mun aya kiai aju ceramah bagus keneh tapi lamun haju jadi kiai anu sok hidup kiai naon dah ngomong goblok hidup di panggung kiai naon hah? Sia merentah eta kampanye ngampanyekeun partai eta mah kiai anu teu bersyukur ku ilmuna cilaka eta kiai pan cenah kiai sok nyanyahoanan lain nyanyahoanan nyaho goblok sia kok aing nyebut nyanyahoanan pan eta berjuang teh podol sero emang berjuang di agama kiai mah bagianan agama eta partai hitut bau sia kecuali sia nyiptakeun partai cara Gus Dur ndegjang bangsa jeung negara milu mah ka Golkar komo Golkar mah geus partai pang bocit-bocitna bocit dina agama PDI komo ieu cenah ku lama ku ari mah di PKS we pada bae teu bener kabeh maksudnya cenah kiai mun eueuh partai lain mun eueuh partai kiai milu di partai aing mah keur nyatakeun ge kiai goblok ai urusan sia mah lain kiai atuh kagok ka neraka bos lah cenah mah teu kaharti can dibukakeun otak sia can dibukakeun mah kitu kayak geus dibukakeun kara ira dibukana kayak geus paeh kara karasa tah bersyukur mah bisa ngaji sapinah pagakeun sapinah ulah milu ibu biung bisa ngaji Fathul Muin pagakeun geus ngaji ulah ibu biung ka panggung segala rupa urusan ngadoakeun di imah bae teu kudu haju ka ditu ka pendopo sabaraha sakali dibereput ka pendopo menyang nyaritakeun pangalaman nyana bae meulanan tajuk kuari teu diondang-ondang deui pan ngana ge jadoana teu manjur meureun ada na teu manjur pun lah geus lah udah deui ka ditu lah keur ieu ge teu penting gede kan ibaratna tah ieu teu kudu kiai mah teu kudu mun kula mah ceurik lamun aya kiai aju miluk kikituan ceurik ceurik karunya amat memperjuangkeun karunya lain benar-benar sia aduh Gusti Allah asal bisa niatna masalah ngan hese kabisa niat ieu salabah cegang jeung da bisa kali deui salabah qalilun tu'addi syukra khairun min katsirin la tutiku setik bisa bersyukur lebih bagus tibatan loba teu kuat dibere harta setik bisa bersyukur pakai ngaji boga harta ala kadar ya pas-pasan doang pakai sedekah boga harta pas-pasan pakai ibadah bersyukur ngaranna ka Gusti Allah lebih bagus tibatan ambalaya tapi teu pernah mengenal ke agama teu syukur
ilmu gitu kayaknya etik tapi dipakai bersyukur launan di lembur teh yo bersyukur ngaranna diajak rada kadaya henteu koskula ulama nyadar diri mentak embung teh diundang ku bupati ku gubernur ngomong kula mah teu bisa bahasa Melayu Sunda bae ku presiden misalnya diundang embung lain embungna naon bahasana kula mah Sunda bae geus jadi nginahin bahasa Sunda di cenah kieu pengembangan geus aing mah moal nyaritakeun pengembangan geus pokona mah aing mah Sunda bae geus asana pelem teh urang bahasa Sunda mah sia goblok tolol nginahin bahasa Melayu teu bisa jadi geus teu ngabibisaning mendak diondang ke Gondrong bong man bahasa teu bisa ke Jakarta lain nu ngondang loba embung teu bisa bahasana kudu make mereka ya saya henteu geus bagian nu bisa lain kula kunana aing mah teu bisa henteu bae geus jadi ulah haju bibisaan henteu bae geus teu mendek Inggris bisa ka itu kayak nu bisa teh Inggris teh hiji I love you bisa yes jeung no bisa dahar yes bayar no ya Allah where do you come from sakitu doang tah naon eta artina teu nyaho bisa ngomong teu bisa arti kan nah ieu ulah ngabibisan yang bersyukur geus bisana sakit bae geus ulah haju urang teu bisa bibisani kabelah dituna bisa tapi teu dikembangkeun ulah geus urang sapamerena ti Gusti Allah bersyukur ka Gusti Allah ieu loba nu dibere harta loba teu kuat dibere ilmu loba teu kuat dibere jah keagungan teu kuat ieu bahaya loba jelema dibere agung teh teu kuat jualan keagungan jualan keagungan tah kiai boga anak jadi kiai deui kiai bapana mah bagus di anak dijualan nama bapak atas nama bapak eta ngajualan keagungan bendera bapak dijual dilakukeun ka negara hanya sekedar jang proposal eta ngaranna ngajual jah teh saya etik teh kos kitu di kulon di wetan di kulon henteu teu tinggalin eta ngaranna teu kuat bawa agung nu kos itu ngaran lain haye we ka Gusti Allah nu ngagung-agung Gusti Allah melalui lisan makhluk Allah nama atuh jagai nah Allah melalui lisan-lisan makhluk geus ulah dijual keagungan teh kuari mah ngajual keagungan atas nama bapak hayang jadi DPR ge mun mawa diri sorangan mah teu laku mawa atas nama bapak eta tah nu kos kitu ngaranna teu kuat mawa agung hayang jadi anu mawa atas nama pondok pesantren bapak lejana eta ngaranna teu bisa mawa agung dijualan cah tah teu kuat ngaranna mawa harta loba nu teu kuat mawa ilmu loba nu teu kuat mawa keagungan loba nu teu kuat ieu bakal siksaeun Allah mawa harta teu kuat siksa mawa ilmu teu kuat siksa mawa jah teu kuat bakal disiksa ku Gusti Allah mantap Kangjeng cukup nganasihatan salabah weh kaya salabah doh salabah galilun tuadi syukra khairun min katsirin la tutiqu seetik maneh bisa bersyukur lebih bagus tibatan loba teu kuat maneh ulah eprak datang deui ka Kangjeng cek salabah ya Rasulullah udullah yarzuqani malan coba pangdoakeun ka Gusti Allah supaya abdi dibere jembar harta cek Kangjeng Rasulullah malaka fi uswatin hasanah apakah maneh henteu nuturkeun uswatin hasanah henteu nuturkeun nabi maneh sebagai uswatun hasanah deuleu ya nabi maneh ye cek Kangjeng Nabi
hirup teh saaya-aya kadang-kadang isuk-isuk teh dahar ke manggi dahar sore kadang-kadang aya korma hiji bagi dua geus bae deuleuh ieu sebagai uswatun hasanah teu ridho maneh neuleuh kaula ayo tuturkeun kaula mal kebal di alam dunia dinasehatan ku Kangjeng ya cak Kangjeng wallazi nafsi biyadihi law aradtu an tasiral jibal ma'i dhahaban wa fiddah lasarat lamun kula hayang gunung dijadikan emas gunung dijadikan perak niscaya jadi teu hayang kaula mah tuturkeun dia sebagai uswatun hasanah ulah sok ajo ngaleleuwihan geus bae hirup saaya mal kebal cak Kangjeng geus cicing deui nyana 2 kali tah 3 kali datang deui bae sumatau datang deui ya Rasulullah ud'ullaha yarzuqani malan jeut budak cak Kangjeng Nabi ayo bae minta doana deui kula mah hayang rada jembar bae ye cek salabah walladzi ba'atsaka bil haqqi la in razaqanillahu malan la'utiyanna kulladzi haqqin haqqah Gusti Rasul demi zat anu geus ngutus ka Tuhan kalawan bener yakin nyata lamun Gusti Allah ngarizkian ka kaula ku harta anu jembar niscaya kaula bakal mere mikeun kulladzi haqqin haqqah bakal dibere nu boga hak kana hak-hakna kula moal miceun mata moal miceun ceuli saha nu perlu dibere saha nu perlu disumbang saha nu perlu ku kula dibantu geus pokona mah asal kula dibere kajembaran geus lah pokona mah ulah asa kitu men niat kula mah geus puguh ka zakatna tamah emang kewajiban di luar eta geus anu perlu dibantu pokona mah asal kula dibere kajembaran harta geus kitu bae lah wayahna Gusti Rasul pangdoakeun lantaran Kangjeng Rasul geus 3 kali dipenta akhirna Kangjeng Rasul ngadoa cek Kangjeng Rasul Allahumma rzuq sa'labata malan Allah muga ngarizkian Tuhan Gusti kaki salabah kana harta eta doa Kangjeng Nabi Masya Allah pohara akhirna ki salabah teh meuli embe hiji patakhoza gonaman nyokot embe hiji beuh teh hiji terus ditungtun ku ki salabah sanggeus ditunggung langsung lintuh teu kebal anakan sakali anakanana lain hiji bae 3 5 beuh pohara teu kebal ambalaya embena teh beuh pohara jadi Madinah teh pinuh ku embe ki salabah geus kuari nu biasa ka masjid teh ya biasana ieu unggal waktu kuari ngan zuhur jeung asar doang saliana mah teu babarengan jeung embe kabelah dieu makin loba bae ieu anakan wah ambalaya kabeh nyebutkeun itu embe sakti salabah itu embe sakti salabah itu embe sakti salabah eueuh bae nu sejen nu boga embe iwati salabah tenar di Madinah teh embe ki salabah giringkeun kunyana ka gunung nyana ngagiringkeun embe teu salat kuari geus bae teu salat lantaran nyana ngagiring-giring embe ngan bisana Jumat doang Jumat mah masih bisa keneh alhamdulillah ta Jumat bisa salat mah geus henteu kabelah dieuna makin loba bae ta embe na waduh terus bae diangon kunyana geus ribuan embe teh Jumat ge henteu salat geus henteu Jumat geus henteu kuari geus bae pur bae masyaallah embe makin ngalobaan bae salat geus henteu Jumat ge geus henteu wala yashhadu Jumat wala jamaah wala bae geus ieu mah teh Jumat teu berjamaah salat bae geus teu katungkul ku harta ya Allah ya Rabbi
Nah nyana tetep bae hayang minta informasi ti Kangjeng kumaha ieu kaayaan Kangjeng aing salat geus henteu Jumaah ge geus henteu tapi nyana hayang tah ngadenge kumaha kaayaan Kangjeng mentak pakana iza ana yaumul Jum'ah kharaja talaqan nas yasaluhum anil akhbar asal poe Jum'ah bae nyana aya Jum'ah mah henteu ngan manggihan manusia nu tas Jum'ah nyana ke nanyakeun kumaha kaayaan Kangjeng sehat kumaha nyana sok ngomong naon teh nyana coba sok ngomong naon tuh coba sugan nyana sok ngomong aing sok ngomong itu coba teh nyana selalu kos kitu teh horenganan lain kuari mah keur ieu aing orang asal lama itu ieu kuari ge sarua ulah seuris ya gitu percis keur susah mah bae Jumaah ge jam 10 geus aya di masjid ditihang geus ieu bekocrek bae hebat biasa barang kuari rada ningkat deui jam 11 barang ningkat deui usaha setengah 12 barang usahana ningkat deui geus bebeja kuari mah alhamdulillah cenah Jumaah ngan telok di masjid eta aya teh urang lembur kitu teh nyaho lagi pokona mah diselidik di masjid eta teu di masjid itu teh di puncak Jumaah kan di puncak sanu nikah teh budak Jumaah di puncak goblok teh coba jae ge Jumaah mah di lembur sorangan ieu mah lain kadang-kadang di Bali banyak di Bali Jumaah tah ieu geus teu kuat tah keur encan jadi pejabat mah hebatnya nanti ya di masjid azan barang jadi pejabat boro-boro azan sholat ki masya Allah aya ge di pangtukangan sekali hampir keluarnya nanti di lawang kabelah dia mah geus teu sholat eta loba tadi lembur urang gitu tadi lembur kerjaan jadi lurah mah hebat geus barang jadi lurah jadi kos kitu kerjaan jadi PNS mah bagus barang jadi PNS kos kitu ulah eta kerjaan boga yayasan mah budak hebat eta ibadahna bareng boga yayasan kuari jadi kos kitu ampleng-amplengan teu bisa teteh mawa agung mawa harta teu saeutik teh di urang kos kitu teu saeutik toba teh ieu salah bah ieu akhirna kabelah dia teh Jumaah teh salat. Nah Kangjeng nanyakeun cak Kangjeng yao salabah ya we asal tuh cilaka salabah kunaon jadi teu salat jeung teu Jumaah cak Kangjeng coba datangan salabah nya Kangjeng ngutus dua manusia rajulan min Bani Sulaim wa rajulan min Bani Juhainah Kangjeng nulis ditah ka sahabat jenkeun surat jang ki salabah supaya manehanana ngaluarkeun zakat sesuai jeung ucapanana baheula waktunyana minta doa nya ya itu jeung datangan deui seseorang anu sugih di Bani Sulaim tah dua hiji seorang Bani Sulaim nomor kahiji salabah nomor kedua salabah datangan perintah zakat bagikeun utusan Kangjeng datang ka salabah Waalaikumsalam naon kula utusan Kangjeng dengan teh Kangjeng utus maneh serem kadengena ieu bae surat pangmacakeun baca ku sia coba aing ngadengekeun aya jeung nu sugih sok kita macakan nu sugih bae teh salabah parawa baca begitu dibacakeun suratna negor bahwa salabah supaya ngaluarkeun zakat sesuai jeung ucapannyana waktu benta doa ka Kangjeng loh kena zakat mah tama urusanna upeti tama sarua jeung upeti tama jizyat atau uktul jizyat gas coba kos kitu mah geus teu kudu dicarita-caritakeun geus petaan bae heula nu sejen ke geus beres nu sejen ke karaka dieu entan nyana sesuai jeung perintah Kangjeng anu salah saurang nu sugih dipenta mere terakhir datang deui ka salabah
geus beres mentaan anu mere sih si eta teh nu ti Sulem mere nya mah sesuai jeung aturan lah ieu mah sabenerna mah upeti tah mah mancing doang ka aing bejakeun ka ditu geus teu kurai mah teu ngazakat salat geus henteu Jumat geus henteu ngazakat geus henteu embejang naon eta rebuan embejang naon nyana ngagiring-giring embe mun ku urang dipikir ku otak anu sehat jang naon entah embe digiringkeun diangon mun di dahar ge kunyana paling ge meureunanan sacuil dua cuil ya hiji ku embe sorangan kunyana jemal beak tapi eta ngazakat embung salat geus ngurusan embe be eta keur carita embe keur carita warung ge di urang warung boga toko keur memeh boga toko mah ngaji getol ka masjid getol kadang-kadang masuk nyantun yatim piatu barang geus jadi miliuder teh naon tah tuh salah saeutik sia menegor kan ka aing jadi jutawan guan jadi hartawan masya Allah geus teu wauh jeung jelema mobil mewah kaca kudu nutup bae salah saeutik sesengor bae meuli baso geus lain jeung balain meuli basona jeung tukang basona dibeuli Radit sia jeung karanjang-karanjangna abo cak tukang baso bener ge sugih atuh ulah kikituanan kalangkang nage mun sugih geus teu bisa dilengkahan kalangkang ngalengkangan kalangkang bae tampil bisa goblok sia komo jelemana kuhareng sagar sakumaha kuburan bolong mung jelema ngadeukeutan nyana puyang aing nyana mah mere tilok ngomong bae teh nu sugih di belah ditu tuh belah mana belah ditu pondok mah boro-boro sumugi tah ieu kuari teh kos kare teu bisa mawahar iki salabah model pikir ku urang mobil janda boga kunyana ditumpakan kunyana diurusan gitu keneh motor gitu keneh imah gitu keneh toko ngurusan nu kaskarari itu datangkan ninggalkeun salat ngaji jeung sajabat otak di mana ditu bari eta teh nu Allah urang ge nu Allah harta teh titipan Allah dipake ngajauhan ka Allah namun urang make otak anu waras isi tuh urang ka Gusti ya Allah abi teh nu Gusti roh abi teh nu Gusti bisa kieu teh nang Gusti diurusan ku Gusti aju kuari dititipan harta ku Gusti Gusti isin abi teh lamun engke di akhirat ditanya beusi salah ngagunakeun hartana mumpung abdi masih hirup keneh jeung masih keneh kuat Gusti ku abi teh bade disalur-salurkeun bener tah mangarana gimana teh Assalamualaikum waalaikumsalam enan ja ieu deuk muludan ieu masyarakat di muludan si datang ka aing goblok sia meureunan muludan bae ka ditu urusan sedekah mah tah kumaha ikhlas tah ngajeleger kana ceuli nanti loba gawe teh ikhlas bajang naon aing nyaho jelema situ nyumbang tarar ikhlas teh jang naon nyumbang teh ikhlas mangan pamer doang geus teu aing mah ngomong doang sacayut mereh henteu ya Allah teh sugi goblok teh. Waalaikumsalam. RT sianya. Enon. Kan urang keur ngabangun masjid, ya nyaho aing ge. Ngebangun masjid sia naon ka dieu? Ya teu kula mah ieu mah utusan bae ti panitia. Geus, nu sejen bae heula ke keramik bagian aing. Geus pokona mah nu sejen-sejen bae tah mah bangsalah. Ke aing mah sakali budena keramik tah bagian aing kenteng bagian aing. Nges, cuma jadi aing mang naon gitu ngaran teu kudu didatangan deui ku sia geus. Henteu mah lain kitu penima atas nama henteu sama atas nama engke kenteng bagian aing. Geus bebeja ka panitianya na ulah dibenta cenah jak bagian kenteng. Cek panitia ge katimpa kenteng nya. Bener bae geus daek ka ditu segala rupa. Assalamualaikum Maji teh ban janji kenteng engke keramik sia sok salah bae aing girah ngomong-ngomong kenteng jeung teu aing mah
Haji bangkeri ngomong bagian gede telai mah sia teh bisa sia sok leuwih sia ngomong soekeun sumut sia ku aing sia ci nyana nu ngomong cak RTT blon lagi haji geus aing mah keramik teu ngomong-ngomong kenteng ja aing mah beres geus kenteng keramik Waalaikumsalam haji ku ari bagian keramik atuh kunaon ka aing deui sia keur ieu ngomong kenteng ka aing ku ari ngomong lah mah mere mah teu goblok teh mah sugi tolol teu saeutik kana ku situ jang naon teh harta jang naon isuk paeh deuk dikamanakeun harta mobilna trukna tokona segala rupa eta nu bakal jadi nyiksa halal wa hisabun wa haram wa iqabun halalna bae bakal hisab komo haramna teu karasa tah sugih teh kos kitu teh teu karasa masyaallah diris batur mah ieu mah pamajikan ge menta teu dibere anak ke anak bah meulikeun anu masya karak jadi petet ya geus puntah penta ka aing ulah endeg sia mencari sorangan waduh cak anakna ieu kolot jadi kos kieu tah harta jang naon mencari sia deuleu bapa ieu mentak bapa boga sakieu ge teh nang mencari sia ulah sok haju nyokotan nu bapa sia mencari sorangan tah aya teh bapa jang naon ulah ngomong jang naon sia supaya merih sia mulai anakna ka Sukabumi bayu menang teluh abah aya aturan kolot di teluh ku anak goblok gara-gara pelit ieu salah bah ieu coba aku hari ribuan embe digiring-giring diangon ku nya jang naonin salat geus henteu jumat geus silaturahmi geus henteu zakat geus komo kakangjeng ku ari mah geus ngajauhan nah iyalah anu ku kangjeng dikhawatirkeun awalna teh tadi wa hakaya salaba golilun tuaddi syukra khairun min katsirin la tutiqu seetik tapi bisa bersyukur mensyukuri nikmat pamere Allah lebih bagus batan loba tapi teu kuat mamawa mentek turunlah ayat ye wa minhum man adallah tina sawarehna munafikin teh anu awalna mah jelema teh nu ngaran salabah teh mulaziman li masjid Rasulillah sehingga boga julukan bihamamatil masjid tubanku kangjeng katingali yasraul khuruja minal masjid akibas shalah osok tegeraan bae kaluar ti masjid lamun ta salat kangjeng negor malakat tafalu falal munafikin kos munafik bae anjeun kajadian wa minhum tina sawarena munafikin teh man aya jelema hadallah anu geus ikrar ka Gusti Allah nyana ngomong lain atana min fadlihi niscaya yakin pasti lamun Gusti Allah mereka abdi tina kurniana yakni harta moal kuring kekeun lana sedekon asal nama lana tasodakon cek tukang tasrif lana tasodakon mentak diidgom kentakna dina asalna kana sod lana sodakon niscaya kaula bakal ngaluarkeun sedekah geus puguh nu halaan wajib mah nu lain wajib ge nu teu wajib ge kukula bakal disodor-sodorkeun walanakunanna minas sholihin niscaya kaula bakal jadi jelema anu soleh moal ngengkekeun kana persodakohan teulah kisah labah nu tadina ibtida'na awal nama masyaallah sahihal islam ibtidai amri bagus islamna dina mimiti nama lakinnahu shara munafiqan fi akhir amri tetapi jadi munafik dina tungtungna naudzubillah min zalik gara-gara naon harta loba jelema keur susah bagus islam barang sugih jadi munafik loba jelema keur can jadi pejabat mah bagus barang jadi pejabat jadi munafik loba jelema
bagus ker biasa bae mah barang jadi agung barang jadi luhung munafik sing hade mawa agung sing hade mawa luhung sing hade mawa harta sing hade mawa jabatan bisi urang kagolongkeun munafik cara Sa'labah naudzubillah min zalik sawarehna munafik aya hiji jelema nu ngaran Sa'labah anu geus ikrar dipayungeun Kangjeng Rasul ikrar ka Gusti Allah anu ikrarna teh lain atana min fadlihi lana sadaqana namun Gusti Allah mere harta ka abdi jembar niscaya abdi bakal ngaluarkeun sedekah anu wajibna walanakunna minas sholihin jeung niscaya abdi teh bakal ngaluar-luarkeun harta mereka nu butuh supaya abdi teh kareken minas sholihin ucapan nana seperti eta dibere lah ku Gusti Allah melalui doa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang berlimpah hartana kumaha falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun Allah alam bimuradi falamma atahum barang ku Gusti Allah dibere ki Sa'labah khususna umumna jelema-jelema selain Sa'labah ge anu tadina susah dibere sugi nu tadina teluhung jadi luhung min fadli tina kurnia Allah bakhilu bihi korek merepet dur-dur peh ya Allah ya Rabb bahkan wa tawallau manehna mengkol ngajauhan an taatillah wa hum mu'ridun ngebalieur tina kabeneran tina kalurusan iyalah Sa'labah khususna umumna manusia-manusia nuku urang kasaksian aina di lembur-lembur urang tatadina susah bager keur susah mah bermasyarakat barang sugih masyaallah teu bisa mawa sugih ngaranna kitu keneh ilmu tatadina mah keur biasa-biasa barang kuari pinter jadi takabur teu bisa mawa ilmu kitu keneh luhung tatadina mah biasa barang ayeuna teu bisa mawa kaluhungan keur can jadi DPR mah biasa barang jadi DPR jadi kieu baheula keur encan sugih mah jan teu kieu barang sugih jadi kieu eta ngaranna teu bisa mawa kasugihan teu bisa mawa kaluhungan mentak sing ade urang supaya dibere bisa ku Gusti Allah mun susah bisa mawa susah sugih bisa mawa sugih sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala bodoh sing bisa mawa bodona anu supaya salamet mawa bodona pinter supaya bisa mawa pinterna luhung supaya bisa mawa luhungna sehingga urang kumaha bae kajadianana boh susah boh sugih boh pinter boh bodoh boh luhung boh teu luhung tetep aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala urang ngadoajang diri urang ngadoajang dulur-dulur urang ngadoajang tetangga-tetangga urang mudah-mudahan dibere barareunta mata hatena sehingga nyaho kana piridhoan Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.